kumaha nasi kiai nundukkeun hawa nafsu mah seeutik galana urang penting nyaho ganjaran tahajud sebab jelema nu tahajud engke di jero kuburna bakal caah saat tengah peting batur sare lelap di tengah-tengah poek urang hudang engke di jero kubur bakal caah. Mulai geus urang nyaho tah tikeur ieu sebenarnya nyaho mah geus kebal tuh nyaho kan aju parohan deui pan jetlok diamalkeun nah ku hari hudang rasam sudi jam 12 jam 1 lah kieu nyokot remote nyokot remote deres bahan mah aja dihirupkeun buku TV teh kieu kurang rame ganti kasetna teh mau tah eta penting hudang eta kira-kira hudang kos kitu mah di kuburan caang apa paek tah sia nyaho eta goblok tapi eta dilakukeun mah moekan awak eta goblok ya Allah ya Rabbi nah ieu mah hudang aju mandi tahajud wudu tahajud tah eta nu bakal caang nah kira-kira di Jati lobaan nu nonton TV tah penting loba nu tahajud mola ngabong sia ngabong ieu teh dihareupeun aing onam malaikat raqib atid ye catat ya ku aing sebenarnya kanyawan ku ahli nama ku ahli Allah teh anu osok udang penting aya tandaan kan di dieu anu tilap jadi sanajan nyana ngomong osok ge barang di dieu ye moal kasalahan ieu mah bangsa tarang TV malulu TV tarang kredit emang teu kanyawan asal mengkerut deui teh eta kredit eta nah yeuh kerut ya ya Allah ya Rabbi nah ieu nu hese ge perang nundukkeun nafsu teh urang perang begitu udang kahayang mata peureum di perangan urang bentak sia cek kiai ge sia bentak teu kuat cak mata teu kuat bentak teu kuat ganjal make korek api hayo sia hayo colok ya itu hese nundukkeun nafsu teh ternyata hese ya kudu lalaunan teh mimiti hudang bae ke menang dua peting kara kii katilu peting hudang kii ngisang kaopat peting hudang kii ngisang ngagejebur awak di kolom kieu tang perang di nafsu ge pamajikan kali kaji keur naon ieu kaji setruk naon tah aing keur perang di nafsu oh keur perang jeung nafsu lah cek kieu ge kudu kieu cek nya tah aing tiris pasti hei ka dieu sia buka tah sakal ka sakalian ke jero aja kobas nama lain perang jeung nafsu nambahan nafsu nah eta hese dieutir carita orenganan nu mantek jelema diangkat ku Allah jadi pangkat solihin komo nabi wali eta teh nyana geus bisa berjuang ngalawan nafsu anu cak perwatakan heueuh nyana teh cek nafsu hayu nyana teh tetapi niatna endek ngabebener awal panjang orang menyarikan nafsu makan nafsu minum nafsu tidur
nafsu pakaian sandangan, nafsu kendaraan dan lain-lain sebagainya. Jelema nu bisa nundukeun nafsuna tur beramal jangsa geus paeh, ieu jelema pinter. Jadi berarti cak Kangjeng Nabi jelema pinter kos kitu. Lamun ngan sakadar pinter sakolana, pinter teknikna, pinter dan lain-lain sebagainya, encan bisa nunduk ke nafsu jeung encan bisa ngamal jangsa geus paeh, encan pinter kos kitu. Encan pinter sekalipun nyana di sakola ranking. Bahkan geus boga S-na ge datang ke S lilin sagala rupa. Lain pinter kos itu. Aya deui sebalikna pinter bodoh. Urang mah kan menyikapi jelema bodoh teh nu teu bisa nanaon. Ditanyain ieu teu bisa, ditanggawean ieu teu bisa. Nah eta jelema bodoh. Cak Kangjeng Nabi jelema bodoh mah lain kitu. Wal ajiz man atsba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Jelema nu nutur-nutur hawa nafsu tapi ngarep-ngarep hayang rahmat Allah. Salat ilok lantaran nuturkeun hawa nafsu. Puasa jarang nuturkeun hawa nafsu. Jangan nafsu embung kan di bawah salat, embung di bawah puasa. Tapi lamun nyana ditanya siapa nanti salat, Allah mah maha hampura, Allah mah maha rahman. Geus bae. Urang ngarep-ngarep ka Gusti Allah. Allah mah pangeran, pokona mah. Geus, asal urang tunduk ka Allah, nurut ka Allah, artina ngarep-ngarep rahmat beres. Eta bodoh teh jelema kos kitu tah. Salat tilok, ibadat tilok, tara tapi ngarep-ngarep kana rahmat Allah. Nah, eta jelema bodoh. Kira-kira di Jati aya anu geus. Mendek nanya be aya tuh gitu. Loba. Coba hiji be contoh. Saurang coba ngacung. Tah eta kos kitu teh. Ya jelema. Eta ajiz garana. Jelema nu nuturkeun hawa nafsuna sekalipun nyana ranking sakolana, bahkan S3 lah nyana, bahkan mungkin geus jadi profesor hebat luar biasa. Pinter cak urang, tetapi nyana nutur-nutur hawa nafsu, bahkan nyana wa tamanna 'ala Allah, ngarep-ngarep ka Allah teh hayang rahmat, hayang pangampurana, bari nuturkeun hawa nafsu. Sakitu hebatna pinter cak urang, orang bodoh cak Kangjeng Nabi urang. Bodoh teh cak Kangjeng Nabi. Nah nu mentak pandangan pinter jeung bodoh cak urang jeung cek Kangjeng Nabi ti Allah sangat berbeda. Urang kuari menilai manusia kapinteran zahir teu pernah urang ningali jang bebekelan sabada maot. Malam ieu urang diundang ku almarhumah, ku para arwah, kita hadir. Hei Haji Kobas, cak Ibu Haji Hodijah. Hei Lurah Samsudin. Hei sakala. Ada Haji Kobas ya? Haji Momo. Urang siap. Hei arwah ngomong arwah. Hei. Udah siap. Baca. Bakal parai siap. Tah urang diondang teh. Nyana ngomong sebenarnya kos gitu. Sebenarnya nyana ngomong kos gitu. Ayo, bisa di kuburan. Ulah taro ting. Dia. Oh, nyana make dia. Asana tas di Pandeglang. Ya Allah. Lamun urang nyaho jeritan almarhum. Urang nyaho jeritan almarhumah di jero kubur. Ka anak-anakna nempo nyana kuari tadi di hadiahan udang. Kan tadi. Mana anak aing? Mana ijo aing? Tarolo. Garob. Lamun teu saralat.
Tapi lamun saralat bae hiji kobas dedeh sakieu. Ceng kawin deui ceng. Itu gaya laku cakiana. Jeung aya keneh mangpaatna. Aya mangpaatna mah ulah ceng. Urang kan bakal pae. Sarua nyanakan nempokeun ka urang. Emang teu nyarekan gitu almarhum. Lamun di ilmu batin nu mantak kaju tunduk eta teh aya nyarekan. Arwah teh nyarekan. Guru nu geus maot. Wali-wali nu geus maot emang teu nyarekan. Nyarekan. Sarua almarhumah almarhum ka anak-anakna. Nyarekanan lamun urang henteu sesuai jeung agama. Nyarekan nyana. Kan nu paling sedih emang kumaha? Ketika orang deuk maot, eta kapan malaikat raqib malaikat atid kan pamit ka urang. Nu mantak kosok ieu balik maot eta. Teu bisa ditanya. Teu bisa ditanya. Kunaon eta? Malaikat raqib nu sok nyatetan amal teh kan pamit. Haji Pendi cek malaikat detik ieu kaula geus eueuh tulisan deui nu bakal dicatet kula pamit Haji Pendinya cek malaikat raqib selesai geus berangkat ka luhur sat kan kadeuleuh ka luhur ya Allah ya Rabb berarti urang deuk pae mun teu percaya geura pae ge Haji malaikat atid Haji Pendi dadah ya dadah ya sudah selesai ya Haji Pendi nelu malaikat naik Masya Allah cok kabeh gegeura deuk pae pamit kana ka urang betapa sedih geus eueuh harapan hirup mantap kadang-kadang nyana ngomong abah deuk pae wasiat mun bisa wasiat abah deuk pae sing harade titip anak nu pangleutikna abah deuk pae titip besi aya nu datang pamajikan abah keneh tah ge ulah disaha abah ulah emang besi bayaran di mana aya 3 Karawang hiji di Subang hiji abah geus kitu bae hos bae bener baik kebal Assalamualaikum ini istrinya istri siapa istri Mbak Samsudin yang muda nah iyalah orang ini sedih sebenarnya ketika ningali malaikat naik ka luhur pamit kan ka urang nah iyalah nu kudu direnungkeun ku urang mantak cek Kangjeng Nabi wa amila lima ba'dal maut beramal jang sanggeus pae urang bakal pae sekaya Pak Harto sekaya Ibu Tin segagah para jenderal jeung para letnan sesugih saha bae di dunia pae atau derajat menurut Allah Rasul maot Nabi maot wali-wali Allah maot kiai-kiai maot atuh Presiden Soeharto bae pae atuh kumaha RT modar modar tak iya urang kudu direnung deuk bae urang ningali nu muriang bentar lurak lirik malaikat heula pamit kakarak ditinggalikeun surga tinggalikeun neraka mimitina kan melong muka sahabat karena malaikat pamit ka urang ya Allah geus harapan geus harapan hirup teh geus eueuh nyaho nyana deuk pae nyaho percis ongkos pamajikan deuk ninggalkeun salaki kak ieu mah geus teu kuat kula mah babarengan nya kakak kanggonan lah atuh salaki kieu kula mah deuk balik beja emak keneh abah keneh pamit urang halas kak ya Allah ya Rabbi sia kunaon pamit geus geus deuk kawin deui los ka ditu kula mah deuk ninggalkeun kakak bae ulah kitu henteu kula mah deuk balik bae cek Wah dia nyeri jasa kula
heuy ulah kitu enggak. Kula mah kaget ka Haji Kobas. Kiri diajak ka Cisokak kula. Nyaho jalan, jalan anu Haji Kobas kok bisa nyahoan kieu kula. Horengan aya mantan di ditu. Ya Allah ya Rabbi. Dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jelema pinter, jelema nu bisa nundukkeun hawa nafsuna tur beramal jang setelah paeh. Urang kabehan kuari kumpul renungkeun ku urang teh lalakon urang. Geus maot kurang direnungkeun. Bapak urang, bapak kolot urang, bahkan dulur urang, bahkan anak urang. Aing ge bakal maot. Setelah eta urang naon nu dibawa ieu ka kubur-kubur. Amal-amal mana anu bakal bisa nyalametkeun urang. Iyalah nu kudu ku urang dipikir. Bangkitkan semangat amal urang jang 5 ba'dal maut. Sebab anu langgeng hirup di alam dunia. Anu kurang ilmu tauhidna sok ngaji, anu kurang ilmu fikihna rapihan, anu kurang keyakinanana sok teangan ilmu yakin. Abeh urang ibadah melangkah dengan pasti Allah seakan aya keur ngagenggam urang teh seakan aya di genggaman Allah, terasa bahwa urang aya di genggaman Allah, karak boga kayakinan moal aya cangcaya hirup teh. Jelema bodoh, jelema anu terus dutur-dutur hawa nafsu jeung anehna wa tamanna alallah, tetapi berharap terus ke Allah. Ongkoh nuturkeun hawa nafsu, nafsu nu ku Gusti Allah kita di perangan dituturkeun tapi terus berharap ke Allah. Iyalah jelema bodoh. Nah, ya urang mengenang jelema nu maot, sedengkeun urang ge bakal maot. Nah, kukula deuk ditanya, nu pantas haju nuturkeun nu ngora apa nu kolot? Sekali deui nu pantes nuturkeun almarhum nu ngora apa nu kolot? Sepakat Maji. Maksudnya sepakat guys. Nyusul nu kolot. Kolot. Agel. Sedengkeun nu kolot lain mah ngaji bae. Haji Mumu kolot. Haji Samsudin geus 70. Tinggal suten bae suten. Haji Kobas mah lain kolot kadaluarsa. Ulah inget bae tadi ge dongeng bae di Kerdahar. Kabeh tadi orang Jati Dahar waktu itu bareng jeung kula. Kula inget bae ke komarnya. Komar teh kan daftar. Kiai almarhum. Jadi ngaji Kobas tah. Kula daftar jadi supir kiai. Emang ikan kakak kula geus kolot ceuk teh geus kula siap. Geus Pak, siap. Nang saminggu mah. Jauh kitu mah atuh Bang Haji lah. Ojol. Teu bisa ojol. Eta almarhum eta kula melengek we ya Allah eta Komar daftar jadi supir endah di supirannya nah. Haji Komar. Tapi berarti ada pemikiran datang sayang di ditu saya di Cilau mau kayang mengabdi. Ieu cak sida Haji Kobas. Ieu umur mah teu nyaho. Ti Haji Kobas ka Komar kaselangna sabaraha? 4 kan? Nah, atuh henteu Haji Kobas ka Haji Mumunya. Geureum. Kunaon Komar heula. Ya Allah ya Rabbi. Kita ngobrol digunakan sering Komar akrab lah jengiana. Tapi Gusti Allah menghendaki lain kan. Masya Allah. Nah iya mah keur carita lain masalah eta ngadadak maot lamun terjadi ka diri urang. Aju amal urang geus siap teh encan. Yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nu jelas
mulai saat ieu urang digeing ku almarhumah ku almarhum jeung ku para arwah nyana nu geus aya di alam itu ngabejaan ka anak incuna hei sarariaga bakal paeh cara emak cara abah cara mamang sarariapkeun amal-amal moal henteu kapanggih ke di jero kubur yatsbaul mayit salasa nunuturkeun mayit tilu ahluhu wa maluhu wa amaluhu ngan datang ka biwir doang ahli ngan datang ka biwir kuburan doang anak incu keluarga dunia harta ngan datang ka biwir kuburan doang ketika urang asup ke jero kubur harta balik ahli balik nu milu ke jero amal urang masya Allah kan iyalah nu perlu ku urang direnung nu milu ke jero kubur amal urang jadi kiai murid urang nincakan urang nincakan bos urang nu kuari dihormat ku anak buahna dicincakan kuari polisi komandan siap dan asal enon siap dan hai komandan ditincakan ku anak buahna ayo sia priwit bawa ku sia ditincakan ya Allah ya Rabb bapak urang bapak ditincakan zohirna ti taneuh ka taneuh asup deui ka taneuh bakal dihudangkeun teh ti taneuh nu paling ngeri ketika Kangjeng Nabi ditaros engke urang dibaas setelah dibaas kumaha ieu engke lalakonna ceuk Kangjeng Nabi az-zamir ma'a mizmarihi tukang nyuling dibarengkeun jeung sulingna wasyarib maka sihi tukang nginum dibarengkeun jeung gelasna wahakaza nah di dieu kan ieu tukang main gaple anu aya bulu dan genep teh ngaranna naon gara ngajak kobas ngaranna naon gara anu bulat-bulat gitu teh cepat nah ngaranna naon balak jadi nyawa sialnya saya bosna ieu balak genep eta ditarang bakal iyalah urang geri ya Allah ya Rabb berbagai maksiat urang mumpung aya kene kesempatan kuari tobatan urang baheula pernah main remi tobatan urang baheula pernah main gapleh tobatan bisi ka babawa urang baheula pernah ngagitar resep tobatan urang pernah nyuling resep baheula tobatan masih diberi kesempatan untuk bertobat Allah pangresepen-resepenana ka hamba anu maksiat tapi tobat pangbelu-belueunana ka jelema tukang ibadah asa hebat bae ibadahna teu daek tobat belueun Allah ustad teu daek tobat belueun Allah kiai teu daek tobat belueun Allah Allah mah nu resepeun mah ka jelema tukang maksiat tapi daek tobat nah iya kesempatan yang orang jati yang orang jati abe Allah teu bendueun tobat bener. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah panjang lalakon hadis eta masih kene nyaritakeun kais jeung ajiz na akyasal kais at-taqwa wa inna dan selanjutnya nya nah ieu masih panjang hadis eta bahkan aya kene dongeng-dongengna tetapi ieu majang renungan sebuah renungan yuk urang babarengan kula osok sompral lain sompral ku warauh bae ka urang jati terutama ka Haji Kobas osok diome bae ku kula asal nyupiran benyana mah ieu ka Garut kanyahoan jasa kanyahoan asal ngagibeg bae lapar mobil gigi began mobil Haji ieu rusak lain rusak tanah di mobil rusak kena ada heula tuh kena nganu lega aya sup ka restoran nya geus hawa watekanana kula ge can manggih deui supir modal kos can atuh aya aturan kos rusak bae mobil teh kos rusak teu bisa digas
teu bisa teh hebat teh sakela mun digas rusak ya mana rusak ya tapi eureunna di restoran bae asal geus dahar bae cager sorangan teu kudu gowe teu kudu nya mah asal eureun di restoran cager pokona penumpang anyar mah nyaho lah nah ieu kula geus teh asa-asa jeung ngaji kobas asa dulur teh lain lalagaan mata komo kuari maju deket kitu kere jeung Haji Momo jeung Rasul Samsudin komo kuari masuk kapanggih bae aya poe Minggu kapanggih kan haji diukna mah wallahu a'lam maksud nya di tukang uduk ya jabejana aya di ditu ge anu bibirna beureum teh wahun nya sakar kos gitulah yuk urang terus bae salila hirup urang ngaji di mana baik urang pake urang tobat abeh urang babarengan ke di akhirat menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala urang doakeun Ibu Hajah Khadijah khususna umumna sakabehna nu tertulis di dieu mudah-mudahan dihampura dosa-dosana dilegakeun tur dicaangkeun kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah urang kabehan mudah-mudahan bisa tararobat tur bisa ningkatkeun ibadah urang akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah terakhir ulah dipohokeun abeh di akhirat urang boga syafaat dibere syafaat ulah dipohokeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 kali bes sabada sholat eta ulah sholawatna cenah nu mana kieu nu urang resep urang sholat nariyah mangga munjiat mangga teh cenah sholat Ibrahimiyah ben sok dipake ai sholat bagus panjang ting cenah teh mah kiai nah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bae geus teh sakitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad maka wa ala ali henteu cenah kumaha mah Muhammad geus sakitu mah atuh heuh singkat jasa geus moal make wa ala ali pelit jasa eta mah ngan nu bagus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim eta paling hebat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim lamun endek eta acan anu biasa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bagus paling hebat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ngan mun eta tah 11 macana nya tengetkeun tah eta 11 tah coba bisa teh coba oh deuyang tuh geus tarepae ge hese ieu budak tidak bisa ya nu bada bae urang nu bisa sholawat sakali deui 7 atau 11 eta engke rahasiana urang teh sindar sholawat aya di Kangjeng Nabi wauhkeun ke ka urang sedengkeun nu dibere syafaatul uzma adalah Kangjeng Nabi geus teu kudu hese-hese deui geus jawan kae wa ieu sholawat sanajan salat tilok tapi sholawat osok kieu seperti itulah tahkula nah maksudnya supaya orang babarengan di akhirat kan orang yang selamat kabehan mudah-mudahan orang kabehan diberi selamat nah hiji orang dibawa bendera Kangjeng Nabi orang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakitu bae ala kadar mau izah di malam ieu insyaallah ke urang tambahan iraha waktu ku dongeng-dongeng akhirat dongeng-dongeng ahli Allah dongeng-dongeng numurka terhadap Allah insyaallah ke di lain kesempatan amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
wazidna ilman wa yaqinan wazidna ilman wa yaqinan wazidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.